Tin, neng Tin ujung naon di dieu? Ih, ari Akang. Pak ente teh nuju ngantosan Akang di dieu. Akang hilap. Akang gelap, Ih, punten si Akang atunya. Neng Tin teh kena naon? Ngambeknya ke Akang. Akang teh iraha atuh bade ngalamar entin. Pira aku entin teh bade kieu-kieu wae. Kieu we, mana neng Tin? Ih, ari Akang. Ting ah. Syukur. Kok kena naon? Ih, sok atuh dia ku Akang panggutahkeun. Ting ah, Kang ah. Neng Tin, mereka mana Neng Tin? Iwan, No, anjeun kunaon? teu kena naon. Ah, kira aku teh kena naon. Nanti beda lah. Ih, teh si entin, teh si Miwan. Kunaon cenah eta teh? Ting ah pusing. Assalamualaikum. Abah. Waalaikumsalam. Nok. Gini di dunia, Abah. Ayah tuh menuju di kamar menuju gunung. Buka tuh. Tinggal we ka kamar. Obatnya. Tin, obatnya? Nya nok sok ka dieu we. Tin teh kunaon? Tadi nok ninggal. Tin teh kesel ka si Akang. Kesel kunaon? Biasa, kuntin teh si Akang teh ditaros kieu iraha bade ngalamar teh, tapi da kitu si Akang mah jiga nu ngaheureuykeun ka entin teh. Da dipikir-pikir mah nya teh nya, pamaget teh sanes ngan ukur si Miun hungkul atuh. Seueur kene pamaget nu hoyong ka entin teh geulis. Teu bisa kitu atuh nok, entin teh bogoh pisan ka si Akang. Nok mah mau ngarasakeun entin, ngarasakeun mah nok. Da hese soal cinta mah nya. Terus ayeuna bade kumaha atuh? Lupa. Entin ge pusing ieu pemikiran si Akang. Tas soaltan geuning Tin, nok we heula nya. Nya mangga atuh nok. Terusnya tong coba tuti nya. Nya geulis Pak. Nya sok kitu nok mah. Nya we heula nya. Hati-hati nya nok. Ya mangga Tin. Abah, nok we heula nya. Mau Nok. Kunaon cenah si entin teh? Biasa Bang budak ngora. Ngor, abah ge pernah ngora meureun. Teu juk-juk langsung aki-aki. Abah masuk jadi panjang lebar gitu tos wonten ya, Bah. Nya. Salamnya kaki jeung ka Mi. Ya, Bah, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadenya Nok. Di jalan bisi kitu kos hewan. Ya, Bah. Nya. Cin, yang bener aja di liburan ke tempat kayak gini, jijai Cin. Udah deh, ya hitung-hitung refreshing juga sih. Aduh, pusing ngomong mulu, jadi we kotor baju gua. Hor, eta awewe kunaon? Karunya nya. Neng teh kena naon? Ayo berangkat apa? Ngelami. Cin, berdiri dong. Salah maksudnya berdiri Cin. Mau sampai kapan menangkring di situ Cin? Udah deh, banyak komen bukan ditolongin gue. Gue kan bawa barang-barang Cin. Udah, kita cari villa. Baju gue kotor nih. Yuk. Min, tuh tinggali atau wewe mereka bisa. Nana. Pokoknya mau gelis gitu masih gak artis. Ngapa gue atau gelis? Itu juga orang beda. Ih, beda kumaha. Pas maneh goreng. Untuk gitu main oge goreng pan. Iya, maneh mah. Ayo atuh. Ayo rasa perkenalan. Ayo. Tadi ganti batasan ya. Apa? Min, mau ngerti bahasa Sunda. Apa kan? Bener-bener kan mana bisa bahasa Indonesia. Mana kan? Maaf teh namanya siapa? Benar dari kota ya? Iya, karena saya villa. Iya, saya tinggal di kota. Oh, pantesan atuh beda. Ih, muhun. Masa? Iya teh ih. Kalau dilihat-lihat, tadi kayaknya artis deh. Kok tahu? Oh ya, nama kalian siapa? Nama saya Mumun. Nama saya Mimin. Salah. Ngaran mana pan Mimin? Urang Mumun balikan deui ah. Bener-bener balikan nih. Nama saya Mimin. Nama saya Mumun. Kami berdua Mimin Mumun bersama.
bersaudara. Punten teh terbawa suasana. Ya, nggak apa-apa. Mangga Miun. Oh, namanya Bihun. Miun. Iya, Teh. Kenapa emang? Teteh suka ya. Ya udah tuh Teh, kami berdua pulang dulu. Kalau ada perlu cari kita aja. Iya. Mimin Mumun bersaudara. Boleh pulang ya. Wios lah nanti mah kesokean ya. Neng Tin ngapa kene kakak? Neng Tin. Apa? Bah? Oh, Abah. Mereka nyi tilir. Mohon, Bah. Ya, di lebar. Bah, punten nyabahnya. Neng Tin di naon Neng Tin? Tinggalina nuju naon. Bari naon akang teh ka dieu, teu nyari hati keneh ku akang teh. Nah, Tin. Kena tetan harus kuatkan di lamar Neng Tin. Sakit lagi. Terus nya Kang, tong ngabungan ting wae atuh. Terus atuh Neng, aku kita ngomong sok atuh dia bakal lah kamu. Kopi na hiji cingka rasa amis pahitna. Abdi mah embung lamun dianjukan bae. Keun dianjuk kopi asal ulah dianjuk hate. Bulan rayagung dibayar jeung mas kawinan. Hati-hatinya Kang. Ya, Teteh kemarinya. Mimin Mumun ya. Mumun Teteh. Oh iya, bisa bantuin saya nggak? Ngebantuan naon Teteh? Ajarin bahasa di sini dong. Bisa nggak? Yakin, Cin. Bahasa sini kan suseng-suseng, alias susah-susah. Mau dipecat? Iya. Udah, nggak usah komen. Di Pangeran Pujaan aku. Maksudnya pangeran saya Teh? Pangeran Kodok ya? Bukan. Pangeran yang kemarin nolongin aku. Oh, Teteh yang dibantuan? Kenapa kalian? Oh, ini coba si Teteh Mumun ninjuk saya Teh. Ayo oge, kalau Teteh perlu bantuan, wani piro. Itu sih gampang. Asal kalian bisa ajarin bahasa dari sini aja. Itu masih cetek Teh. Ya siap Teh, oke. Aduh, Cin, yang bener aja dandanan yang kayak gini. Kayak keong racun, Cin. Hah? Keong racun? Jadi karena keong racun, itu acuk orang Sunda. Maka mitos dia aja. Ih, Eka nggak biasa, Cin. Eka nggak bisa. Ya ini pecat. Abah, ayo aku gerak tuang heula. Yen tikusnya anak sangu ya. Ayo, Cin, terus. Tuang ke acan. Ayo aku rasa sarang kami abah teh.
bah. Aduh, izin unggah ka dieu teh unggah tuang wae bah. Nih, kucing gaul si Miun naon gini lagi si Entin, kumaha atuh? Emang kunaon gitu? Otak mana siapa lagi sumbahnya? Si Aksuat lu pangan sini, kumaha atuh? Yang tos na enak mah urang saurang senap yang ngajakan anu si Entin. Ya tuh, yuk. Aya niat gaduh deui kadeung urang kaheman kurang. Gue dipesakan Bari cenah ka mana heula ieu si Entin? sakedap dah. Tong kilap dikadikeun di. Nya mau dipesakan. Sakedap Kang. Abah, Entin pamitnya Nya sakedap. mangga mangga. Kadenya, Kadenya, Entin. Waalaikumsalam. Di akang bawa ya. Aduh. Miun eta saha? Kabogoh lin. Abah sanes eta mah di sini nu kamari teh ati kusruk. Komintu teh di batuan we, da karunya tuh di kusruk bah. Boleh dinanti bakal nyurang Akang nuju naon ke dieu? Bapak-bapak nu tadi ka mana? Nunjuk ieu we Neng. Tadi teh uwi, ngan tadi teh abdi teh di teh sarat Neng. Ngawagel teh? Henteu Neng. Estu cinta ukur hiji nepi ka dijemput pasti. Akang. Nya abdi Astagfirullahaladzim. Aduh, cilaka 12 ieu mah ieu euy. ka cinta. Nah, tuh Git. Tadi akang teh kenal di dia dua anjeun awewe. Ieu saha Kang? Ari maneh saha? Kawan yang teuing ngadeukeutan si Miun. Nyaho teh ieu teh saha? Ih, rariweuh naon sih datang-datang? Ieu teh Kang Miun, kunaon Cicing. emang? Kabeh ge nyaho ieu teh si Miun. Si Miun teh geus aya nu boga. Yeuh kabogohna si Entin. Leres Akang? Mun Neng. Kang teh bade nyarios ka Neng teh. Neng na we nyarocos. Nyaho teh Kang, ieu geus kadua kalina Entin nyeri hate ku Akang. Entin teu tarima Kang dikieukeun terus. Entin ampun teh Entin. Akang teh cinta, kan Entin teh cinta. Teuing Entin mah kesel ka Akang teh. Entin. Tuh pan gara-gara maneh nyaho teh. Aing ngarieuh. Mikiran awewe mah. Ya Allah, kumaha tuh ya Allah. Mending kene sare aing mah. Assalamualaikum. Aduh manis kumanjang imut nu ganda dedeh karaosna asih sumanding ni heman geni tumerapna rasa cinta geget pageut moal bisa-bisa cinta urang ditutugan. Entin. Mah kesel eta ka si Miun. Naon gelisna si awewe nu tadi? Jadi nu ngambek atuh. Bukan cek noklin awewe ta gelis. Liburan Tin. Nafsu ih. Assalamualaikum. Salam. Banyak.
Tin, hampura Akang Tin. Tadi istri mah sanes kabogoh Akang, sumpah deh lamun Akang ngabohong keur cari si Enok. Naon ya teh? Oh. Aya ge ciri mana kurang di sumur arek. Jadi si Enok geningan si Tin ka mana? Nih asin tin tadi mah dinya nyeri. Hampura Akang Tin. Ih, Akang teh seueur kalepatan Kang Tin. Nyantos lah Kang. Tin tos ngadangu sadayana. Bener Neng Tin, jadi Tin teh bade maafkeun Akang. Asal Akang tong ngabohongan tin deui nya. Nuhun Neng Tin. Kang teh cinta pisan ka Neng Tin. Masih kene wani nyamperkeun maneh ka dieu ngajakan perang ha? Stong kitu atuh no. Kin heula atuh Neng, si Neng ngajakan perang gak gabah. Punten sadayana, Akila sareng Bingko teh bade uing deui ka kota. Sehalus ade oge. No pengen gitu atuh. Keun antepkeun di dieu ge nyeun masalah wae. Iya Cin, gue mau pulang dulu ke kota. Jor teuing. Gimana si Entin? Akan ngarariung aya naonnya? Bukan tah tuh jadi penasaran. Pernah kan itu yuk? Hayu atuh yuk, hayu. Punten teteh. Aya naon? Asa kurang ibu kieu geni? Tatanya wae kos ngarti. Teh, badan ini di mana entin? Sudi teuing si Enting ngapihan nu kieu. Tos atuh mah kang kitu. Tesuk kene. Balik ka mana? Abdi mah bade uwi ke kota. Bade ka kota aya masalah. Kan wae lah di dieu ge nyieun masalah wae jelema dua ieu mah. Oh, mimin teh gaduh dosa. Sami mumun oge. Hapunten nya. Dosa naon ieu teh maksudna naon ieu teh? Hapunten nya kasadayana mimin teu ngawartosan ka teh Akila. Mung si Kang Miun teh terus aya nu gaduh. Mumun oge jadi nyadosna teh sajujurna ka teh Akila. Hapunten nya. Nyantos mantos we ayeuna mah. Pagekeun cinta duaan. Tin, Akang mah baru sucin. Ayeuna mah kieu we, Akang bari ngalamat Tin ayeuna nya jam Tin. Sing jagana di Akang. Mangga sih teh kan? Nya. Ngapunaan, mana teh iteng. Tin teh kunaon? Tadi Nok ninggal tin lulumpatan sabari cambrut gitu. Ieu teh kesel kasih Akang. Kesel kunaon deui? Kieu entin teh nyaros kieu kasih Akang teh iraha bade ngalamar entin. Tapi nakal kitu si Akang teh juga nu ngaheureuykeun ka entin teh. Ah, entos atuh Tin. Dipikir-pikir mah nya pamaga teh sanes sih. Ayo, gini ambil tuh. Nyun eta saha? Kabogoh lin. Ku aing lamun kabogoh maneh ku aing dikais. Bah, sanes bah. Ieu istri anu kamari tikusuk teh ku Miun teh di. Aduh Cin, gagal lagi. Aduh Cin, masih jauh gak sih? Baju Eka jadi kotor nih Cin.
balikan deh ya. Nama saya Mimin. Nama saya Mumun. Kami berdua Mimin Mumun. You know.